kamari teh masalah kamari. Aya mah udah kurang percaya ieu teh. Gitu nya ada masalah positif teh nah. Geus aya mah cong pariksa dewe ka bidan kali itu cong yakinkeun. Positif teh nah. Saya ada ieu nawaran da geus bubar. Yuk. Yuk, Dek. Iya. Ayo. Kita reka dokter apa ke rumah sakit? Periksa teh. Ih, karep teuing ka bidan ge aya ieu meureun ayeuna mah. Ya beda ai kumaha jam pokok tuh. Jam aya tinggal lihat. Dari ke rumah sakit meureun tutup aya kieu mah nya. Tuh mending ka bidan we. Ka bidan we heula, ke kumaha ceuk bidan cenah lamun titah ka rumah sakit ya ka rumah sakit. Ka bidan we heula ayeuna mah. Tuh. Hayo heula bisi nyoba mah. Baru geus. Aya buka bukan mah. Baru barudak. Weh, Mana teh, Dek? jakeun Jaga mana? ka bidan. Embung. Nah, Tahu bensinan motorna kok genan? kumane atuh wae? Urang mah mogok, Mang. Mah urang kita ke mana-mana mah Mata bos aya armung malah. Ya. Oke, cung ini. Pan begeus arek ka mana cenah ka puskesmas? Ka bidan. Berarti etang ih benernya. Positif. Betul urang mah jeung teh menang duit. Tapi lumayan, 10.000. Embung daripada menang penyakit orang beunang. Sieun. Iya. Sudah lang tuh, Wai. Mang tadi geus balik deui awas. Coba tadi masker urangna, yo. Keluar ulang euy. Acan. Terus mali pasti bidan diperiksa. Tuh. Kumaha hasilna? Positif. Tuh nya. Bener. Bener Positif. berkait. Mana hanya liar wae atuh, geus boga positif. Ulah liar wae. Heula. Ieu positif naon kitu? Naon? Corona, Cek saha? Covid cek si Abah. Ya, lain positif corona, urang mah positif soten ieu tah beuteung indung budak. Hamil. Astagfirullah. Hamil. Ih, corona. Beli ah. Sok wa kari weuri, wa cek saha. Si Abah. Si Abah. Tuh. Bah. Kan dia heula. Tanggung jawab heula itu. Tanggung jawab naon? Rusuh nyokot. Tanggung jawab heula jelaskeun heula. Nyokot sarung tinggalin. Jelaskeun heula. Ya, kan dia. Iya Abah nu mah tah. Lain ai Abah. Ngobrol naon ka barudak? Ngobrol naon? Lain bohong. Ya, Kapan barudak nepi kasarieun ku abi. Paingan basa harita ka warung kolahnya rumput. Buron galak sionon sote mah. Lain dia ka warung, ka bidan. Kolahnya rumput itah ngojek embung sih karena ngomong naon si Abah. Padah naon maneh? Kapan cek Abah? Padah cek Abah mang tadi positif da sieun urang Positif corona cenah. Dekat jarak. Cek Abah. Abah. Ya, Bah. Abi mah positif sotenan, pamajikan kereuneuh ieu keur hamil positif sotenan, lain corona. Basa liwat cenah positif. Positif iya hamil, lain corona. Positif ting. Miheg naon? Hamil ya, betul indung Hamil, budak. anak gede tah hamil. Ning jiga hamil, Hamil. pasti hamilnya. Gede beuteuh. Pan disangka mah ieu teh hamil. Gede beuteuh. Mantak ulah sok sadenge-denge ieu, Bah. Anu puguh tina mah tuh Titin. Ning padah naon? Pas balik di Jakarta, tas nyaba, ayeuna di Nyaba. karantina. Teu meunang liar. Ai kuduna mah eta teh modal nu tas di kota kitu teh kuduna ulah hoka liar kuduna mah di kandang. Kapan heuh ari di karantina teh di kandang. Geus dijelas di Borgo mah di kandangan. Paingan salah, ieu salengso wae. Geus Pikiran Abah memberen kitu nya. sorangan di mana tuh Titin? Serangan itu teu meunang aya nu non kadinya geuna teu meunang Di disampeurkeun luar. Ari barang daharna kumaha eta? barang daharna mah sok di alanteuran. Ngalanturan. Heeh, ge henteu asup ka imah teu we di Ya luar. aturan make gantar di rojok di kajauhan. Di alanturannya. Nya di alanteran dituna we di dinya indit we. Ulah sok sadenge-dengena geus gede. Atuh da sugan teh positif maneh teh. Maneh deui unu. Sieun urang Udah cek yo. Urang teh ditanya bener-bener. Nah bener nih, bener. Apaan hati-hati mah kudu prokes. Bener bahaya hati-hati mah bener. Kan Abah nu salah denge. Ngampur atuh. Geus darusuh ya abi ya nya. Ngejek. Yo, assalamualaikum. Salam. Yuk.
Karena we Tah. kain mun ngerengeh Karena wah. geura dengekeun heula positif. Nah, Aing mah tuh udah bisi we atuh. Taca pila ta abah korek. Mereka aing tuh kena salah. Geus cuma geus hati-hati kita mah ini lah. Udah di sarung. Kena kamu salah. Karena we kehet. Ngerepes ngomong we. Titin. Karunya titin kudu dianturan bisa hayangan emak mun atuh meureun. Meuli buah-buahan ah. Geus titin.